si eta ngalamun dong teu dibere duit bae kumaha? Hampirkeun poe lah. Heuy. Heuy, dia teu dibere duit gitu kumaha dia dong kotok ngalamun. Dia sembarangan bae dia anya boga duit mah. Eta dia jauh penjualan duitna. You what? Ah, dasar min duit 500 perak cukup meuli naon. Setelah dia loba omong dia marah bantu kana aing. Terus lah dia pangulah galau mah orang tebakan bae jeung aing lah. Terus lah dia sarmin dia tebakan naon jeung aing. Yo, aing boga tebakan. Gas geura sok geura naon. Meong naon anu naik tetangkalan naon heula? Hah? Budak SD ge bisaeun, anu bisa jawab lah. Geura naon jawabanna naon? Sukunaodan lah, asa ulun heula. Tetep salah kene dia mah. Sarmin. Naon asa ulun heula? Hah? Taluknya. Mesti kira naon jawabanna anjing nyaho. Doa heula. Non maksudna doa heula dia. Atuh heula. Maca doa heula batur nek tetangkalan maca doa heula kabeh ge bisi labuh naon.